Untuk menata ruhani itu sembarangan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ukur diri orang geus datang ka mana? Geus datang ka mana? Ulah kehalangan ku urang jadi PNS, ulah kehalangan urang jadi guru, ulah kehalangan urang jadi petani, ulah kehalangan urang jadi pedagang, ulah kehalangan urang jadi polisi, ulah kehalangan urang jadi abri, ulah kehalangan urang jadi kiai, ulah kehalangan urang jadi abri atau urang awewe. Ruhani mah tetep bae hubunganna urang jeung Allah. Profesi urang terserah di mana bae, tata ruhani urang sesuai jeung ngaran masjid, Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Ulangan ngarana bae, mudah-mudahan urang malam ieu tertata ruhani urang sehingga bisa benta dengan cahaya Islam nu sakumaha tadi dicaritakeun. Lamun Islam urang geus cahayaan, iman urang geus cahayaan, katempo akhirat urang diuk di masjid, akhirat nu katempo urang diuk di sekolahan, akhirat nu katempo urang diuk di kantor, akhirat nu katempo urang diuk di majlis taklim, akhirat nu katempo diuk di sawah, akhirat nu katempo. Wali-wali Allah di Uzbekistan 90% petani. Wali-wali Allah di Maroko 90% pedagang. Wali-wali Allah di urang mayoritas di urang mah kiai. Beda-beda negara raja, di urang raja. Namun Syekh Syarif Hidayatullah raja jadi wali. Raden Patah raja jadi wali, Raden Rohmat jadi wali, Syekh Maulana Hasanuddin Bantan raja wali. Ulah diijikeun ulah raja wali. Sia eta mah pagaweanna. Syekh Yusuf raja wali dan sederetan raja-raja tertata ruhani. Jadi lamun ruhanina cager ngeunaheun urang. Urang boga pamajikan ruhanina sehat, nikmat. Kak, mal kebelikan orang maut kak. Iya, coba tuh kak jagagah kakak mah dunia aya mobil boga kuari usaha eukeur kula marido lamun kakak kawin deui. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Eta ruhanina cager eta, cager eta ruhanina. Aju salakina deui cager ruhanina. Neng, selama neng produktif moal kakak moal nyandung kajen kuku mage emang kunaon kak jadi titapun ku Kangjeng Rasul. Neng dunia moal aya geus dan kebae di akhirat neng henteu hayang kakak mah kajen kuku mah selama neng masih kene eksis produktif teu kurang lawan tah kan calalager kabehan. Masya Allah kan geus ka situ mah main pelukan nya tuh main pelukan mangkana aki-aki jeung ini pan kadeulepan ku incuna wa kunti anak keur naraon ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menata badan gampang, endek hayang jadi naon mode urang gampang silakan sok urang asup ka toko endek hayang jadi model mana urang hayang model penyanyi Amerika Mick Jagger gampang. Gampang moal urang endek hayang jadi penyanyi Inggris The Beatles tuh John Lennon gampang. Sok geura endek kumaha dek ala Maradona bae asup ka toko make kaos nomor 10 Maradona gampang. Dek hayang jadi kiai urang asup ka toko disorbanan jadi kiai Iim gampang. Zahir mah gampang tapi kolbu batu bisa dirobah-robah teu bisa dibohongan. Aing sinaon aslina hanya diri urang nu nyaho ka diri urang sorangan. Geus datang ka mana diri urang mengenal Allah hanya diri urang. Ketika orang yang mengenal Allah kenali diri orang nu sesungguhna loba keneh kabeuki apa henteu kenali diri orang loba keneh karesep apa henteu kenali diri orang. Setelah orang masih kena aya irodat jeung kahayang jauh orang jeung Allah. Ketika geus eueuh kahayang jeung irodat karak urang ner-neran menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ente endek membangkitkan ruhani coba ke masjid sorangan urang di masjid hayang nyaho datang ke mana kekuatan urang dipersilahkeun coba di masjid ulah komoy menghadapi Ramadan mun ente endek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambeul ku malaikat nu seungit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina
lamun dibaca ba'da salat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ieu mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki. Sok geura Ki Bustami almarhum eta Buya eta kula di abah eta mantek teu deureun kula maca eta bae. Ieu mah diwirid kula geus dibere sabarang tilok diwirid. Mantek susah bae hirupna. Tilok diwirid nya naon. Ieu kajenting kadana kos ge hutang ambalaya. Tilok diwirid. Nah maka supaya aya naon gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah. Moal bisa ku sorangan, moal bisa wajen kuku mage moal bisa tetep kudu datang ka ahlina. Tapi nu jelas memang di masjid mah paranti ngapungkeun ruh, paranti ngapungkeun ruh. Lamun tadi ayat lagi dijelaskan innama ya'muru masajidallah alayah jelema anu rek ngamakmurkeun masjid pasti man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakat. Kristen anti ngamakmurkeun masjid. Ketika nyana ngabangun masjid lain rek ngamakmurkeun masjid penipuan. Yahudi moal bisa ngamakmurkeun masjid. Nu ngamakmurkeun masjid man amana billahi wal yaumil akhir. Masya Allah ieu urang kabehan ieu man amana billah wal yaumil akhir. Jelema nu iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, urang ieu kabeh nu aya di dieu mentak bersyukurlah ka Gusti Allah. Urang jadi jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu bakal dijamin di akhiratna moal ka mana pasti ka surga. Weh bunga mantep. Talazum ceuk ahli mantek mah antara iman jeung Islam mantak dihijikeun Islam jeung iman, sebab Islam zahirna iman batinna. Jadi kudu bin nutki wabil jinan wabil arkan, karak iman anu sempurna, ruh bisa ngapung. Inna dina indallahil Islam, sanyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Selain Islam teu dipake karidho ku Gusti Allah. Lamun urang ku hari geus menganut Islam, masyaallah henteu sembarangan. Ente sembarangan teh artina eta teh hidayah nu luar biasa. Loba nu hirup babarengan jeung Kangjeng Nabi, Abu Jahal jeung sederetanana tapi teu iman ka Kangjeng Nabi, komo Islam. Urang mah jauh zamanna ka Kangjeng Nabi, jauh ruteuna ka Mekah ka Madinah, tetapi urang bisa iman, bisa Islam, masya Allah lain sembarangan. Berarti ikan hidayah nyorot ka urang kresek. Khususon wa umuman mengkonon sih namanya. Hidayah itu kos gitu mahal tapi murah, murah tapi mahal. Cerita seputar hidayah sebulan yang lalu aya jelema mawa aki-aki ka imah, begitu ditanya kukula dek naon ya Pak Kiai, awewe nu mawana deui. Pak Kiai ini mau masuk Islam dari mana? Dari Korea. Wah. Ditanya aku kula, Bapak dari Koreanya tudak cileuk kitu tah. Bapak Koreanan orang-orang bahasa Indonesia. Ora iso. Asli bahasa Korea. Masya Allah kari. Jadi kukula ditanya si awewe bisa nerjemahkeun bisa cenah Pak Kiai ya. Orang Korea masuk Islam. Di Korea teh nyaho naon barang datang ke Indonesia nyana boga pabrik di dieu, kemudian unggal sore unggal beurang ngadenge azan bae
ke adzan deui kedeung rajaban kedeung muludan muncak urang mah itu apa sih itu rame-rame begitu bejakeun tah ku peterjemahna kitu oh iya tapi hidayah asup Islam nu babarengan jeung Kangjeng Nabi malah dek ngabunuh Kangjeng Nabi hidayah seperti eta mantap urang lamun ngalawudu dibaca ku urang mimih urang nanaon Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro hai Allah muga Gusti ngajadikeun ieu cai suci nu bisa nyucikeun oge Islam anu bercahaya dijadikeun Islam sebagai cahaya berarti Islam teh aya cahayaan aya jelema Islam tapi teu bercahaya ditanya KTP nama saya KTP na Samsudin matahari agama kan luar biasa ngaranna ge Samsudin nu ieu hiji dia Komarudin Masya Allah ini Komarudin bulan agama yang ini Miftahuddin sederetan din hebat luar biasa ais ya gawe naon Samsudin ulah loba omong emang kunaon gitu sih ulah loba omong goreng bandar koprok Samsudin kan ngaranna tejawud pasti tejawud orangna mriki mah no mun kono karena Samsudin itu kede Komarudin itu kede Miftahuddin nah ngaran makan luar biasa KTP na luar biasa ngaranna sangat islami KTP na agama na Islam tapi kulantaran henteu bercahaya atua malam ya'jalillahu lahum nur wa malahu bin nur jelema nu henteu dibere cahaya atuh cahayaan ciri lah jelema Islam iman ka Allah tapi cahayaan teu meunang manggih jahe aja ngedalang mriki tenang-tenang saja abnormal dah ulah teu meunang neuleuh jahe mentoel bujurna ieu mah teu ieu mah kawin biasa wajar kiai kawin teu ulah ngomong ka aing tenang ngelanan tuh nya dah teu meunang neuleuh awewe aju kieu bae neuleuh Quran mah heuai bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal Qur'anil hakim innaka tapi lamun neuleuh awewe puy urang mana nya eta nya nomor SMS teu kicep-kicep eueuh tunduh eueuh eta berarti imanna eueuh cahayaan Islamna eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nur famalahu min nur neuleuh masjid sarua bae henteu tertarik terhadap masjid henteu tertarik terhadap pondok pesantren henteu tertarik kepada aulia-aulia Allah henteu tertarik kepada ulama-ulama berarti kan cahayaan introspeksi urang geus datang ka mana coba ia mencintai sosok ahli Allah geus datang ka mana mencintai sosok di luar ahli Allah geus datang ka mana nu dipake ka resep urang bangunan-bangunan apakah bangunan tempat ibadah apakah bangunan tempat maksiat jang pribadi urang masing-masing introspeksi moal ka mana urang ge bakal paeh sarua bae cara karuhun urang kuari urang masih kena nyebut Kiai Haji Iim Imaduddin Kiai Haji Asyik isuk mah pegeto moal kebal deui ila ruhi Haji Iim ila ruhi Kiai Asyik komo ieu mah geus moal kebal jasa ieu mah atuh kan geus huisan kitu huis daging geus lain di dieu bae dieu di bitis geus huisan di dieu ping-ping huisan handapeun bujal huisan Masya Allah karim nah ieu cahaya urang geus datang ka mana ibadah lamun henteu aya cahayaan paling urang ibadahna kos budak leutik ibadah teh wudu biasa salat biasa tapi lantaran budak leutik teu nyaho kana keagungan Gusti Allah biasa salat biasa kadang-kadang lalagaan teu nyaho kemahagungan Allah salat budak leutik wajar budak mah
urang anu geus dewasa teu nyaho kana keagungan Allah, kemahaagungan Allah lantaran eueuh cahayaan. Naon bedana jeung salat budak leutik? Sarua kajun teh dipaksa-paksakeun geus salat teh lantaran teu nyaho keagungan Allah. Ya hese bae hideung mah hideung tarangna ieu ge buka hideung, coba ge tarangna buka tapi lain urut sujud budug. Tuh nyaho keagungan Allah. Maka seperti itu untuk supaya mencapai pengetahuan kemahaagungan Allah sehingga pinuh adab. Ke masjid aya adab, menghadapi pamajikan aya adab, menghadapi anak aya adab, menghadapi guru aya adab, urang ziarah ke makam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya adab, di Baitullah aya adab, kemudian di para aulia Allah aya adab. Berarti kan aya cahayaan. Nah, inilah pandangan-pandangan manusia menyikapi sesuatu tergantung kumaha kadar SDM dirinya masing-masing. Coba ge, kuari kieu bae heula dan ulah waka ka Baitullah, ulah waka ka masjid, kakula bae heula kakulai. Urang kakulai. Ieu kan jelema ieu ambaleh ribuan. Neuleuk kakula. Waduh eta ki uci. Lamun nu memandangna kandidat bisa henteu manehanana digahet ku aing supaya jadi nu naik ka panggung kitu nen kan naon cari ulah sok seureun. Nah bisa henteu kieu uci jadi jurkam lamun nu memandangna kandidat seperti eta. Lamun nu memandangna DPR waduh kieu uci kumaha kira-kira lamun diajak dukung mendukung pandanganna pasti gitu. Nah lamun anu memandangna orang susah ki uci ka dia bogalan duit henteunya itu kan gitu. Mudah-mudahan nyana boga sugan bae kula kabere terima susah itu kan memandangna kan kos gitu tah. Nah lamun jawara dong memandangna ki uci bisa pencan teh ya kira-kira diukna lain deui kan boga penca jeung nu henteu bakal lain deui tunjak-tunjukna lain deui nyana geus jieu bisa henteu ya uca teh nangkisna lamun ti dieu kumaha lamun ti dieu kumaha eta jero jawara kan kos gitu tah. Nah lamun ente pamalingan sendal ki uci di mana nya ya? Pasti gitu menyikapi seseorang seperti eta, menyikapi sesuatu seperti eta. Lamun encan nyaho keaslianana nah seperti eta bae. Ketika urang henteu nyaho kana sesuatu dianggap zahirna bae kan ku urang, dipandang zahirna bae, mesti dieu didele zahirna bae bagus, anyar. Rumah ieu dipandang zahirna bae bagus, anyar. Rumah ieu bagus, ideal. Jelema ge sarua bae, oh ieu ideal, bagus. Urang zahirna bae, padahal lamun urang ningali hakikatna muringkak bulu. Kumaha nu mantak muringkak bulu? Apakah ieu bumi henteu ngomong ketika Allah menciptakan langit jeung menciptakan bumi? Cek Gusti Allah wahai bumi, ku aing sia diciptakeun umur sia sekian miliar tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, abad kahiji, kedua, ketiga, dan selanjutnya bakal terjadi anu bumi geus dibejaan. Di berbagai daerah jeung berbagai negara, beliuna, gempana, banjirna, bumi geus dibejaan. Bumi paham selalu zikir ka Gusti Allah. Teu eureun-eureun bumi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah. Tangkal kayu kabeh kurang bakadala zahirna bae. Wah ieu bagus, wah ieu rindang, oh ieu mah buahan, oh ieu mah aya, oh ieu mah dibonsai dan lain sebagainya. Urang leuleuh zahirna bae, padahal tangkal kayu maca tasbih, batu maca tasbih. Sehingga aya hiji nabi anu nyahoeun ka bahasa-bahasa alam, Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Kangjeng Nabi mah bisa ngobrol jeung angin, bisa ngobrol jeung hewan, bisa ngobrol jeung batu, bisa ngobrol jeung manuk, bisa ngobrol jeung jin, bisa ngobrol jeung setan. Ieu mah kan ngabatur doang jeung kuti anak. Ngabatur mah ngabatur jadi ge sarua bae. Asal zarah bae haji bae. Ieu bangsana. Nu itu kuntilanak bikangna ieu lalakina. Nah,
ieu kabeh kan ngomong. Lamun Kangjeng Nabi pernah nyokot krikil ku Kangjeng Nabi dikieukeun pada maraca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar dicekel ku Sidina Abu Bakar masih kene di leungeun Sidina Abu Bakar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikeun deui ka Sidina Umar masih kene kadenge subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah dibikeun ka Sidina Anas cekel ku Sidina Anas dikiekeun ku Sidina Anas ngabaged teu kadenge sorakna teu kadenge cek Sidina Anas Umar kok di aing mah teu ngomong coba cek Sidina Umar kadiekeun deui dikadiekeun deui subhanallah bihamdihi subhanallahil azim coba kadiekeun deui cek Anas dikadiekeun henteu ngadenge ti Sidina Anas bage teu ngadenge terus ka belah dieu wah tuh komo si iki weh atuh moal ngomong atuh Masya Allah karim ketika Kangjeng teu damang walas wakila cek sakaul malaikat Jibril ngalayat tapi malaikat Jibril surti mawa korma jeung anggur wakila manusia biasa nu teu bae anu rojehna malaikat Jibril ngarupakeun hidayatul qalbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Jibril hafalin Kangjeng Nabi dipeluk ku malaikat Jibril bacakeun doa langsung calik telami malaikat Jibril mulih ngapung. Nah ieu anggur ku Kangjeng Nabi dicandak sageus dicandak rek dituang ku Kangjeng Nabi di dahar maca tasbih aya Sidina Hasan jeung Sidina Husain ngadengin Sidina Hasan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim cek Sidina Hasan baca tasbih dibikeun ka Sidina Hasan ku Sidina Hasan masih kadenge keneh Sidina Husain masih ngadenge keneh dibikeun ka sahabat nu lain teu kadenge tergantung kumaha jelema-jelemana lamun kaitunan ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kabeh bisa ngobrol jeung Kangjeng Nabi Sulaiman ketika Kangjeng Nabi Daud alaihi salam berangkat perang ngalawan Raja Jalut begitu berangkat batu ngomong wahai Daud bawalah kaula titipan Allah jepretkeun ku anjeun ka raja kula geus dititah ku Gusti Allah cokot berangkat deui ngomong deui batu ya Daud iman bawa kaula ieu titipan Allah sok jepretkeun batu-batu ngomong ka Kangjeng Nabi Daud ieu teh gambaran bahwa kabeh ge ngomong wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi kabeh eueun teu maca tasbih nah jadi ieu kabeh kan ngomong urang geus puguh ngomong hewan kadenge sorana nah ku ayana urang ngomong ku ayana hewan sasada maka tidinyalah kahayang-kahayang urang ningkat sehingga Allah na teu kadeul batu datang ke ayeuna bumi datang ke ayeuna taneuh eureun-eureun maca tasbih nu matak lamun urang leumpang di taneuh geus neuleukeun urang we di ka mana sia nyahoeun taneuh di ka mana sia komo aju ka orkes aju joget aduh cak tani wong kresek mengkonon nyahoeun taneuh eta ya Allah ya Rabbi ka mana urang leumpang taneuh nyahoeun nu inggis di akhirat ke taneuh ngomong nu kanticak ku urang jadi saksi urang nyaksian ka mana urang nyaksian gawe naon urang al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun urang geus teu bisa kukumaha ieu di antara nu bakal jadi saksi taneuh ieu kuari urang diuk ayeuna di dieu ya Allah ya Rabbi bakal jadi saksi mudah-mudahan malam ieu urang diuk disaksian ku taneuh dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nu paling hebat taneuh nurut deuk kumaha ge teu boga kahayang batu nurut teu boga kahayang ku ayana nurut jeung teu boga kahayang istimewa batu jeung taneuh mah ibadahna ka Gusti Allah sebab kumaha Allah bae ketika taneuh diguarkeun dipelakkan kacang ge maca tasbih kacang maca tasbih
kacang maca tasbih. Siapa seri? Maksudnya kacang naon? Kacang asli. Ketika ditanam cak taneuh hai kacang, ulah boga kahayang sia. Lamun maca tasbih bae pula boga kahayang. Moal. Tetapi begitu disiram, boga kahayang, hayang jadi. Kacang jeung tanaman nu sejen kulantaran boga kahayang. Jadi ketika boga kahayang poho ka Allah, dicarekan ku taneuh. Etalah kahayang eta ketika gede hayang kembangan, ketika gede hayang buahan. Eta kahayang etalah anu jadi hijab ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika domba boga sasada jeung boga syahwat leuwih gede hijabna tibatan Allah, tibatan kacang jeung tanaman nu sejen. Nah urang mah kuari urang, masya Allah, ieu kahayang teu meunang neuleuh. Asal neuleuh bae sapatu. Aya komo neuk lebaran. Ki asik bae ki asik ieu. Asal neuleuh sapatu bae hayang. Teu pantes sebenarnya make samping make sepatu. Ya bahlul kan teu matu. Tapi hayang mah kan nya eta. Eta badeures pasti gede sapatu keneh. Kabelah dieuna motor. Motor bagus amat katanya. Ya Allah, motor naon eta? Beat. Oh, beat. Sabaraha duit ya sih. Nya datang ka dealer tanya teu bisa cash kuari mah kudu kredit bae. Nah, akhirnya kan kredit. Sedangkan kredit satu benda boga dua harga anu berbeda berarti kan riba. Kulantaran kahayang ya terus bae kurang dibeli dikredit leuki jauh ka Gusti Allah. Mulai hayalan-hayalan anu didorong ku hawa nafsu, hayang anu iyalah anu mantak ngajauhan diri urang ka Gusti Allah. Maka lamun urang ningali Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ieu teh kapan untuk memantapkan ruh ka Allah. Lamun urang nyaritakeun ruh ieu awak di jero ieu aya sodar adalah ruh jismaniyah. Tatalina jeung ruh jeung jasad. Ketika masuk ke jero kolbu eta kakarak datang ka ruh rohani. Masih jauh ruh rohani. Urusanana pembersihan tentang zahir menuju ke batin. Mulai tina lelembutan kurang dibersihan, lamun mampu kakaraklah datang ka fuad, etalah kakarak rusul toni. Mulai mantap didinya, lamun nembus datang ka sir, kakarak datang ka ruh qudsi. Bantak wali disebut qaddasallahu sirrahul quddisa sirru, nu datang ka dinya dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Salatna anu geus lain salat jasad, lain salat jisim, tapi salat ruh karak mantap ka Gusti Allah sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Geus ka ditu ge geus teu hayang nanaon. Jelema ahli ruh mah deuleu cau teu hayang, komo hiji dua mah kecuali saperti gitu teh. Teu hayang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu masjid cek Kanjeng Nabi, inna lil masajidi autadan. Masjid eta ngabogaan manusia nulir teu beda jeung pilar, teu beda jeung paku, teu beda jeung kancing, dina pada kukuhna. Setiap masjid aya penghuni anu tetepna, wajan kuku mah ge ulah kaget etalah jelema anu dipake karidho ku Gusti Allah. Anu bulak-balik beurang ka masjid, sore ka masjid, ke balik deui ka masjid, ke sore ka masjid deui, eta lain sembarangan jelema. Ieu ge ieu tah mantak diajak bae. Ieu kan bulak-balik ka masjid bae. Masyaallah komo Jumaah mah datang ka kotak leungit. Kotak masjid leungit. Ternyata aya di imahnyana. Nah, ieu bangsana ieu kos kieu. Di kresek mah leuwih ti heula asalna mah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieulah masjid sakumaha tadi ngabogaan manusia didinya aya muadzin baheulana Bilal. Lamun hayang nyaho keistimewaan muadzin beusi teh nyaho Kangjeng pernah nyaritakeun ka Bilal bahasa urang bae hayang nyaho
keistimewaan jelema nu azan cek sahabat kantenan Gusti Rasul Bilal jaga di akhiratna beheungna bakal panjang muadzin eta beheungna bakal panjang panjangna sakumaha ya Kangjeng Rasul panjang beheungnya na sapanjang suara nu kadenge ku jelema Ki Bilal sabaraha suara panjangna terakhir Ki Bilal suara panjangna sekitar 60 meter kadenge suarana kan itu karomah berarti Ki Bilal lamun azan di Madinah Allahu Akbar 60 kilo kadenge tidak kaserang iya mah 2 meter lah ini mah 2 meter ya mah suara muadzin datang ke mana nah iya bohong panjang ke di akhirat berarti Ki Bilal paling panjang ke mungkin bakal kajauhan tukang adzan muadzin di akhirat ya nah iya muadzin ulah sambarangan bohong na panjang teh katingali ku kabehan triliunan manusia nempo ka jelema tukang adzan beheungna panjang kabeh memuji luar biasa jelema tukang adzan di alam dunia na boga prioritas cek Kangjeng Nabi nu beheungna panjang cek Gusti Allah langsung menuju surga nah cek tukang adzan teh pan kula adzan ngajak jelema kula moal waka datang ka surga lamun insan karumpul nu sok berjamaah jeung kula nah ning masjid iki ana pira uang berjamaah 700 subuh roro ya kiai ge ngebohong lah aya duaan lah muadzin jeung imam iya imam na paeh imam na modar maot atuh tinggal muadzin doang muadzin na paeh masih dijual ya Allah ya tah iyalah autad termasuk muadzin eta autad orang anu kuku istiqomah imam autad orang anu kuku istiqomah ngimaman anu berjamaah istiqomah zuhur asar maghrib etalah autad setiap masjid gabogaan penghuni anu kukuh jangan ramekeun masjid innama ya'muru masajidal man amanat ta eta jelema anu autad masyaallah inggih urang lamun ningali penghuni masjid ayeuna masjidna agreng tapi nu berjamaah mudah-mudahan di dieu mah kadeuleuna lain deui mah kan masjid parah haji baturna saha eta di masjid al malaikatu julasauhu malaikat eta batur diukna urang lamun cicing di masjid sorangan bae ge ulah kaget mantak dina fikih dijelaskeun urang salat sorangan usolli fardhul maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala bodoh eta mah jelema sorangan lillahi ta'ala ngan sakadarnya hoka pikih doang lantaran ditukangan urang aya malaikat aya jin ilu geus bae usolli fardhul maghribi salasa rakaat imaman lillahi ta'ala Allahu akbar sorangan imam engke ge kadang nya lagi makmuman Allahu akbar engke ge gini cilek saha sih nu jelas mah seperti eta al malaikatu julasau malaikat batur diukna masyaallah karim terus bae malaikat eta ka jelema anu istiqomah nyana ngabaturan nyana naon kitu ngaranna naon kitu ngabaturan ngabarengan terus mapak terus datang ka imah nganterkeun eta malaikat tugas malaikat anu sering manusia di masjid babaturanana jeung malaikat urang teu jauh mata kaya jelema kiai Kangjeng Nabi mah pan sok datang malaikat Jibril malaikat Mikail jeung malaikat nu saja nabi-nabi kabeh didatangan di silaturahmi malaikat mun urang bisa teu ya bisa mun hayang nyaho ka malaikat ya gampang mun hayang nyaho ka malaikat pengaji pendi naik ke ka luhur aju ngaragakeun maneh moal kebal ge kapanggi kapanggi jeung langsung ke malaikat enggak langsung dikubur moal kebal nah
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pun urang hayang boga batur malaikat di masjid. Mantap. Urang wiridan ya, wiridan di imah. Misalnya wirid pelet. Misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu hasyasyan. Nah, beres bacana sekian. Allahumma layin qalba sarwiti kresek. Kama layantal hadi li Daud alaihissalam. Lamun hayang ijazah make sapi 2. Lamun hayang ijazah pelet sapi 2. Siji yang gede. Urang ngawirid pelet di imah angel kajadi. Tapi coba di masjid. Di masjid Masya Allah kakarak saputaran ge saputaran malaikat kan ngadengikeun. Oh hayang melet. Malaikat ngambek. Kan urang makan teu nyaho ayeuna ieu. Henteu nyaho. Urang teh bagus jeung goreng malaikat teh nyahoan. Urang mah neuleuh sosok manusia ganteng, neuleuh sosok manusia lintu, neuleuh sosok manusia jangkung, neuleuh sosok manusia gelis, biasa-biasa bae. Urang kadeuleuh zahirna bae. Qalbuna mah teu nyaho. Ngan sakadar nyaho predikat bae. Oh ieu teh ustad, oh ieu teh kiai, oh ieu teh santri, oh ieu teh bupati, oh ieu teh polisi dan lain sebagainya. Henteu nyahoeun ka qalbuna. Malaikat mah kan nyahoeun. Sebab naon kaembeukeun ku malaikat. Lamun imanna bagus murni aya cahayaan seungit. Seungit. Nambahan kaki imat setengah seungit ya. Asik. Aya masih ayalah seungit seetik lah. Mereka dia malaikat utah. Kaamba ku malaikat. Nah ya Kangjeng Nabi nyaritakeun seperti eta. Urang maca sholawat. Nah atuh kaambeun ku malaikat. Masya Allah wangi cek malaikat. Baca Quran urang. Henteu kudu kenceng-kenceng cara tadi. Biasa bae ngegerleng. Peting urang maca Quran jam 2, jam 3. Ya Allah ya Rabb malaikat. Sengit. Malaikat sengit. Urang maca zikir mah komo sengit luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cek malaikat Masya Allah sengit. Mentak tiba-tiba orang lamun zikir peting. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sengit. Sesengitan malaikat datang. Seperti etala sengit. Nah, kira-kira malaikat lamun ngambean urang ya segiteun apa henteu ku urang bae. Ku urang bae aya naonan di jero kalbu urang? Berat ka Allah apa berat ka dunia? Berat ka akhirat apa berat ka dunia? Berat ka akhirat, berat ka Allah. Sengit bakalna kaambeu ku malaikat. Berat ka dunia Allah naletik bau berarti. Nah, di masjid malaikat. Urang kaambeun nyahoeun malaikat. Kok urang ngadoa sama Allahumma layin qalba sarwiti kresek kulon. Kamala. Cek malaikat ya tenang. Malaikat sarwitina keur sare beki dihudageun ku malaikat. Ditiup ku malaikat. Udin. Di masjid tiba mah angel di masjid mah cepet mentak lamun Quran wirid masjid datang orang jam 1 poekan geus tutup kabeh lawang geus sorangan geus urang dinya hayang nyaho coba ge mulai geus kadenge dulu empang segala naon. Wah iya malaikat apa jurig ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu urusan ruh. Salat lain awak mah kabawa ku ruh. Mantak dina fikih diatur ketika orang salat sehat nangtunglah. Ketika orang kurang sehat salat lanjut diuk. Tuh masalah sapira awak. Ketika orang kritis ngedeng orang salatna awak teu masalah tapi ruh jalan terus ka Gusti Allah. Jalan terus ka Gusti Allah terus bae. Ketika geus teu bisa nanaon mata gunakeun ku urang. Mata bae salat mah. Teu bisa kicep kubur. Selesai gitu. Nah iya awak lah sapira awak. Urang terlalu loba ngurusan awak. Dimumule ku urang awak teh gering setik dokter. Masya Allah baju ku urang dirapih-rapih. Mana anu mantap ka diri urang, mana anu ideal ka urang.
ijang ka undangan, ijang ka kantor, ijang ka pasar dan lain sebagainya. Dirapih-rapi awak mah. Tetapi rohani ku urang teu pernah diurusan. Geus datang ka mana mengenal Allah rohani urang. Nah, sesuai jeung ieu Masjid Agung Ar-Ruhaniyah, didik rohani urang supaya wauheun ka Gusti Allah. Ngadidik ruhani lain di sekolah SD, SMP, SMA teu bisa ngadidik ruhani kos kitu. Ngadidik ruhani mah kudu di pondok pesantren. Di pondok pesantren ge di modern mah urang mantep ngadidik ruhani, hanya sekedar ilmiah. Moal wau ka Allah secara mantep di pesantren modern mah kudu di pesantren salaf. Anu geus hubungan jeung dunia, sekolah dan lain sebagainya hiji be Allah. Di pesantren salaf ge teu wau ka Allah. Wau tidak kun wau. Nah, ieu lamun nu wau ka Allah, nu wau ka Allah moal kagoda ku kaayaan situasi jeung kondisi. Moal lamun geus wau ka Allah mah moal kajen kumaha dipanggil ku bupati, datang ngadoakeun teu hayang dibere. Panggil ku presiden, datang doakeun moal hayang dibere. Eta kakarak jelema mantep ruhanina. Padahal iya mah boro-boro ku presiden. Tatangga ngundang ngariung mah teu diberkatan, geus kieu bae. Goblok. Teh ku galedeg gitu. Ya Allah. Tuh, belon tuh coba. Ya. Lu matak beralih ka yayasan ge hayang dunia. Salah henteu, cuman mengenal Allah kurang. Sekedar ilmiah mah enggak bae. Pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, pinter berbagai bahasa, pinter lah, paling jadi gaib gak dituna. Tetapi yang ruhani ulah terkontaminasi. Mantap ke Allah. Ulah aya unsur-unsur. Urang lamun neangan tentang manusia nu mantap ruhanina sakabupaten Tangerang hese. Neangan sakabupaten Serang hese. Neangan sakabupaten Pandeglang hese. Kok kiai bisa jebutkan hese ayat tanda kan jelema anu mantep ruhani mah teu sembarangan. BHS kajen teuing dipikeun merek BHS na BHS bae. Kuari ye Atlas ganti ku merek BHS. Ieu sih urang sih BHS apa lain sih? Ieu mah jasana Atlas ieu mah ieu. Yang kamari nang pamerek Imadudin. Nya nya mah tilok merek BHS pan Atlas bari ge. Atlas bae ganti merek na ku Aljupri Atlas bae. Jadi kajahoan secara zahir kajian kukumai urang lamun ningali jas apakah ieu jas teh luar negeri apa jas dalam negeri nyaho urang ieu ya apakah ieu wall England atau lain kajahoan ku ahlina mah moal saliru ketika urang ningali di Maroko masyaallah jas baragus di Turki jas baragus jelema ge garanteng. Ketika kamari ka Turki ke Maroko, ya Allah ya Rabbi, Maroko eta julukanana sejuta wali. Di benak hati keula pasti Maroko harideung. Sebab Afrika Pak. Begitu datang ke Maroko hideung pasti. Wah, kajian kuku mah gebool seng mah ieu. Benak hati teh kon kitu. Barang datang ke Maroko, ya Allah. Garilis karesep marancung, irungna paruti. Ya Allah, ya ieu mah Maroko. Garelis iya ya Allah horenganan Maroko Utara mah garelis gelis nu jore begitu menang 6 hari langsung ke Turki dek balik iya mah embung baliknya maji embung kula macana yang di dia bae emang betah jasa loba nu gelis maksudna kurang atuh betah jasa cenah jagana bogoh heuy maji Mang Haji bogoh ituna bogoh henteu ka Mang Haji kakarak sadar ya heuh nya anu bogoheun ka modal kos kieu sih atuh mantap kaji balik atuh balik cek jalan teh balik teh di Maroko sejuta wali julukanana aya makom-makom masyaallah urang barang datang ka ditu anu sok dibacaan kitabna ternyata makomna loba di Maroko urang maca Jurumiyah Son Haji di Maroko urang maca Tafsiratul Hakam di Maroko makamna masyaallah urang maca Dalail Imam Jazuli di Maroko makomna. Ketika orang gitu bertoriko Idrisiyah Maroko di itu makom Imam Idris dan lain-lain sebagainya iya Maroko julukanana negara sejuta wali ahli-ahli ruhani loba di Maroko ningali zahirna mah biasa bae negara teh tapi di jerona luar biasa
dek guguru toriko sok ka Maroko, dek guguru toriko tuh ka Uzbekistan. Di Maroko aya jalan di dieu teh Torik Maulana Yusuf. Kula nanyakeun Yusuf mana ieu kan aya Yusuf Raja di Maroko. Ternyata aya dua jalan nu di kota, jalan Maulana Yusuf Raja, nu di pinggir ba jalan Maulana Yusuf Banten. Masya Allah, orang karuhun urang aya di ditu. Di Maroko, di sababaraha negara aya makom, aya jalan-jalan Bung Karno. Geus puguh di Uzbekistan mah nu menemukan makam Bung Karno ge makam Imam Bukhari Bung Karno. Ikan lain lalagaan. Nah, ahli-ahli ruhani emang kumaha gitu ye, ahli ruhani mah urang namun nyaritakeun Syekh Maulana Mansuruddin karuhun urang eta tim sumur Zam-Zam nya nama kahandap berangkat cel di Banten. Masya Allah, di Mekah ka Banten lewat sumur Zam-Zam. Babacaan seetik la ilaha illallahul jalilul akbar eta bae babacaan. Wah, ulah sampaikan yang sabaraha kali diwirid moal ku dia. Lamun Syekh itu Syarif Hidayatullah, Syekh Syarif Hidayatullah hiber ka Banten, set kieu hiber ta Syekh Syarif Hidayatullah. Macana eta la ilaha illallahul jalilul akbar aya katerusan di antarana eta hiber sampailah ka Banten. Tah, ieu nyoba-nyoba ye. Nyoba-nyoba nurutan Syekh Mansur. Cek nyanda coba ieu la ilaha illallahul jalilul akbar terus ka sumur. Mun teu ditulungan ku anakna isdet. Enggak untung aya anakna bae bapak. Kok enggak timbul-timbul sih? Orenganan kelem. Babacaanna nama akur la ilaha illallahul jalilul akbar nu dibaca ku Syekh Mansuruddin eta, nu dibaca ku Syekh Syarif Hidayatullah eta, nu dibaca ku Syekh Asnawi eta, nu dibaca ku Syekh Abdul Karim anu hiber ti Mekah kacaringin eta. Dibaca ku eta mah haliber, baca ku ieu kelem. Babacaanna nama eta bae tapi ruhna nu berbeda. Ruhna nu berbeda. Lamun Imam Ibrahim Al-Khurasan ketika hendek dibere ku raja hadiah, dibere ku raja dirham sakitu lobana dinar ceriknya nak. Begitu cerik tunggu tuan raja kaula dek ngalawudu heula. Ngalawudu kan di sumur. Begitu ngalawudu cai jadi mutiara kabeh. Ember nu paranti nimbakna jadi emas. Dibuka ku Ibrahim Al-Khurasan dibawa ka tuan raja. Hadiah ti tuan raja sabaraha dinar sabaraha dirham dibandingkeun jeung ieu mahalan mana? Waduh, cak tuan raja. Nah, ku ayeuna sakitu bawa deui hadiah. Kula teu perlu ge ruh ka Allah. Jak naon dunia. Nah, dibikeun deui ka subur. Ya Allah. Lamun aya deui eta Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Imam Bahauddin An-Naqsabandi di Uzbekistan nu kula zarah ka ditu Naqsabandiyah. Kumaha eta kaistimewaanna? Nyana makan tukang macul, mantak wali-wali loba tukang macul ka di dieu. Urang lamun nyarita di Kresek aya Mbah Umar Rancalang, Ki Astari dan sederetan ka dituna lamun dicaritakeun ahli-ahli Allah. Yehe, atuh geus dicekel naon bae jadi emas. Nah, Imam Bahauddin mah macul trek doa. Satu ketika raja mere hadiah ceuriknya mah kulantaran nungguan di huma dipacul ku Imam Bahauddin plek taneuh jadi emas bikeun ka raja. Mahalan mana raja pamere raja jeung ieu isin ka raja teu butuh kula mah. Raja balik embungin ahli ruhani makana dunia teu hayang urang nyaho ka kitu awewe teh wali adawiyah saha tuh Rabi'atul Adawiyah sanggeus tah anjeunana terus bae ibadah ka Gusti Allah dek dibangunkeun kan ku raja saat eta ceurik nya nama embung dipaksa ku raja dek dibangun lantaran keistimewaanna pohara loba nu menta doa ka nyana. Berbagai lapisan masyarakat handap menengah dan masyarakat elit tetap menta doana manjurna luar biasa dek dibangunkeun kan ku raja ceuriknya sageus cerik tuan raja dititah ka jero raja ka dieu
Buka coba kasur kula. Dibuka kasur, masya Allah, emas lempengan. Besi hayat Tuhan ruja bawa. Kula mah teu hayat. Rubiatul Adawiyah awewe jadi waliatullah. Tuh. Hajupannya nama lamun masak ngan ditepak doang. Teh Rubaiyah mah. Ieu hau, ieu kitu naon kitu ngaranna. Beas ditepak doang. Hau pang asakeun. Seuneu aya sorangan. Kayak lamun geus asak pareum sorangan. Urang mun bosa kos kitu mantap jasa urang. Ahli ruhani mah seperti eta. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan ahli ruhani. Ikir cerita di luar negeri, geus puguh Tan Syekh Abdul Qadir, geus puguh Syekh itu naon kitu Abu Hasan As-Sadili. Di urang ge loba luar biasa ahli Allah mah ruhani mah seperti kos kitu. Nah, geus moal kagoda kuna naon. Kula sok boga dongeng ti Jalaluddin Rumi teh. Kamari kan ka Turki kakonya zarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Di antarana nyana boga dongeng kan kieu. Aya kalong pasini. Cakalong aing tenang cicing di dieu ye. Ngeunaheun ngagantung di tangkal ini tenang kalong kieu bae. Angin nyana neuleuh kalong. Cak angin beliun, angin topan, angin sepoi-sepoi. Angin. Coba goda ku sia. Geuna ragak teh coba kalong teh. Bangun tenangeun amat cek eta. Coba tiup. Cak angin beliun. Sakiceu, tapi ra kos kitu. Coba buktikan. Dibuktikan ku angin wang muter angin. Kalong neuleuh, wah angin nyekelan nya plak. Angin beuki kencang, wah nyekelan. Dikencengkeun ku angin. Set. Datang ka sesuai perjanjian 10 menit tetep baik teger. Waduh, cak angin beliun kuat kalong. Coba sia topan. Kecil sepira eta teh imah ge kuing runtuh komo kalong. Ayo coba mulai set. Wah ieu angin topan cek cenah nyekelan deui cenah. Muranteng cenah beuki kenceng set. Nyana beuki buarkeun nangkep. Selesai 10 menit cek angin topan. Waduh luar biasa. Coba maneh sepoi tenang ku aing bae ge cek beliun teu bisa ngomong sia lain kitu ye ku aing kalong ke rumah jana lap-lapan getiup ku angin sepoi tiis perem nyana perem. Aduh angin tiis. Pelurumnya nawan. Gue repak baik. Cek angin sepoi mantep kan? Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa hebat. Kiai. Oh, berbagai fitnah di lembur kuatnya. Berbagai kendala di pendidikan kuatnya nak. Ketika diberi angin sepoi di negara bingkisan pertama bingkisan kedua ngebangun sekolahan bingkisan ketiga ngebangun majelis taklim beserta pakai kawin deui setik lagan kiai was aja mengkonon sira anak wonge ge euy iyalah angin sepoi teh hancur kajian kumaha ge nek menuju Allah ruhani gagal. Tuh di DPR sabaraha jelema anu talar Quran, di MPR sabaraha anu talar Quran, salah satu menteri anu talar Quran aya bahkan anu geus diborgol ge gulanya hoja asa wau kula dada bebeja ka kula talar Quran talar Bukhari malah
di borgol selesai ruhanina nu eueuh. Nah iyalah untuk menata ruhani itu sembarangan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ukur diri urang geus datang ka mana? Geus datang ka mana? Ulah kehalangan ku urang jadi PNS, ulah kehalangan urang jadi guru, ulah kehalangan urang jadi petani, ulah kehalangan urang jadi pedagang, ulah kehalangan urang jadi polisi, ulah kehalangan urang jadi abri, ulah kehalangan urang jadi kiai, ulah kehalangan urang jadi abri atau urang awewe. Ruhani mah tetep bae hubunganna urang jeung Allah. Profesi urang terserah di mana bae, tata ruhani urang sesuai jeung ngaran masjid, Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Ulangan ngarana bae, mudah-mudahan urang malam ieu tertata ruhani urang sehingga bisa benta dengan cahaya Islam nu sakumaha tadi dicaritakeun. Lamun Islam urang geus cahayaan, iman urang geus cahayaan, katempo akhirat urang diuk di masjid, akhirat nu katempo urang diuk di sekolahan, akhirat nu katempo urang diuk di kantor, akhirat nu katempo urang diuk di majlis taklim, akhirat nu katempo diuk di sawah, akhirat nu katempo. Wali-wali Allah di Uzbekistan 90% petani. Wali-wali Allah di Maroko 90% pedagang. Wali-wali Allah di urang mayoritas di urang mah kiai. Beda-beda negara. Raja di urang raja, namun Syekh Syarif Hidayatullah raja jadi wali, Raden Patah raja jadi wali, Raden Rohmat jadi wali, Syekh Maulana Hasanuddin Banten raja wali. Ulah diijikeun ulah raja wali. Sia eta mah pagaweanna. Syekh Yusuf raja wali dan sederetan raja-raja tertata ruhani. Jadi lamun ruhanina cager ngeunaheun urang boga pamajikan ruhanina sehat nikmat. Kak mal kebelikan urang maot Kak. Iya coba tuh Kak jagagah kakak mah dunia aya mobil boga kuari usaha eukeur kula marido lamun kakak kawin deui masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Eta ruhanina cager eta ruhanina. Aju salakina deui cager ruhanina. Neng selama neng produktif moal kakak moal nyandung kajen kuku mage emang kunaon Kak jadi titapun ku Kangjeng Rasul. Neng dunia moal aya geus dan kebae di akhirat neng henteu hayang kakak mah kajen kuku mah selama neng masih kene eksis produktif teu kurang lawan tah kan calalager kabehan. Masya Allah kan geus ka situ mah main pelukannya tuh main pelukan makanya aki-aki jeung ini pan kadeulepan ku incuna wa kunti anak keur naraon ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menata badan gampang, ndek hayang jadi naon mode urang gampang silakan sok urang asup ka toko ndek hayang jadi model mana urang hayang model penyanyi Amerika Mick Jagger gampang. Gampang moal urang ndek hayang jadi penyanyi Inggris The Beatles tuh John Lennon gampang. Sok geura ndek kumaha ndek ala Maradona bae asup ka toko make kaos nomor 10 Maradona gampang. Ndek hayang jadi kiai urang asup ka toko di sorbanan jadi kiai Iim gampang. Zohir mah gampang tapi kolbu batu bisa dirobah-robah teu bisa dibohongan. Aing sinaon aslina hanya diri urang nu nyaho ka diri urang sorangan. Geus datang ka mana diri urang mengenal Allah hanya diri urang. Ketika urang hayang mengenal Allah kenali diri urang nu sesungguhna. Loba keneh ka beuki apa henteu kenali diri urang. Loba keneh karesep apa henteu kenali diri urang. Setelah urang masih kena aya irodat jeung kahayang jauh urang jeung Allah. Ketika geus eueuh kahayang jeung irodat karak urang ner-neran menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ente endek membangkitkan ruhani coba ke masjid sorangan urang di masjid hayang nyaho datang ke mana kekuatan urang dipersilahkeun coba di masjid ulah komoy menghadapi Ramadan mun ente endek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambeul ku malaikat nu seungit
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Lamun dibaca ba'da salat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ieu mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki. Sok geura Ki Bustomi almarhum eta Buya eta kula di abah eta mantep teureun kula maca eta bae. Ieu mah diwirid kula geus dibere sabarang tilok diwirid. Mantak susah bae hirupna. Tilok diwirid nya naon. Ieu kajenting kadana kos ge hutang ambalaya. Tilok diwirid. Nah maka supaya aya naon gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah. Moal bisa ku sorangan, moal bisa wajen kuku mage moal bisa tetep kudu datang ke ahlina. Urang hayang boga pencabai ulah-ulah ruhani hayang boga pencabai kudu ka guruna ngajotos apa kieu atuh apa kieu. Waktu IQ mah lain pencat sama kos gitu mah minuman teh naon karah tuh siapa nyaho bae Kiai Ongko nyoka ekstra jos. Nah eta atuh gajotos ge nangkis kitu sarua bae encan soal wirid-wirid dan nu lainna kudu boga guru komo lamun urang ningali abri mah bae bangga urang. Kamari kan aya danrem ka imah, kemudian aya dan apa namanya dandim ka imah. Kula ngobrol. Deuk aya nu datang ka imah ke jangan dulu. Nanti aja. Kula ngobrolkeun seputar peperangan. Ditanya ku kula, Indonesia kalau melawan Malaysia gampang. Indonesia kalau melawan Australia sekeat. Indonesia kalau melawan Amerika seurinya. Pak Kiai, bukan masalah kekuatannya. Kalau kekuatan tentara Indonesia dengan Amerika jauh lebih handal tentara Indonesia diakui dunia. Lantas yang parah biayanya Kiai. Udah gak usah terus tentara tahu dia itu. Nah iya kurang can terkondisi di Indonesia iya soal biaya lah iya ge ora ono namun kula sampai detil namun perang kekuatan orang ya terus caritana kula banyak mun perang jeung Malaysia mun perang jeung eta kekuatan-kekuatan bukan dari fisikna dari biaya. Iyalah kelemahan negara urang. Nah lamun dicaritakeun kos kitu berarti kan caritakeun tentang pengkondisian negara. Urang kudu nyaho di zaman Bung Karno kumaha, zaman Pak Harto kumaha, zaman kitu Gus Dur kumaha, zaman Megawati, zaman Gus Dur, kemudian ayeuna SBY kamari wari urang nu bisa ngarasakeun jeung kahareup bakal kumaha baca dan baca. Kalau Kangjeng Nabi titah membaca awalnya ikra urang membaca Quran, baca hadis, baca kitab, baca negara. Boleh sampaikan ke acak-acakan ke kahareupna. Wallahu alam teu jaho urang mah cuman titah membaca dan membaca. Ulah haju urang tadi sakumaha ditiup ku angin sepoi-sepoi. Haju kieu bae. Takar dipanggil ku bupati bae. Berapa sih pemberian bupati? Jangan ketawa sih. Cilik iku. Lah iyalah, urang ulah tersepoi-sepoi ku nu segara itu. Bangkitkan semangat juang urang di bidang masing-masing ulah terkontaminasi supaya bangsa jeung negara urang terangkat ku urang kabehan sebagai rakyat. Ibu pertinggi urang ulah kena sare supaya bentak urang nu ngabentak kena urang nu maju kena urang nu ngamahmur kena sebab urang bangsa urang teu pernah aya satu bangsa ketika diserang ku negara batur nu kudu ditinggalkeun. Apapun yang terjadi unggal negara pasti taruhan nyawa. Kamu bangsa Indonesia apa? Wah, bangsa Indonesia apa? Boro-boro negara itu diperjuangkan kurang mah. Cewek baiknya cewek, neng, nggak usah takut nyawa taruhannya. Baik, itil baiknya keluar kakos gitu. Atau kamu negara? Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali deui
malam ieu urang kumpul di dieu dalam rangka silaturahmi sekaligus walimatul wakirah, tertanda bahwa Masjid Agung Ar-Ruhaniyah telah selesai dibangun insyaallah dengan DKM yang ada di sebelah kiri saya berikut ini dan menelan biaya sekitar 1,5 tanpa ada bangunan sumbangan dari luar, ada donatur khusus dan selain daripada masyarakat. Sebab ieu masjid lain sekedar masjid dunia, di akhirat engke bakal jadi kapal. Saat orang kresek engke ditimbang amal, begitu ditimbang garoreng amalna sebagian deka neraka embung deka sorga teu datang. Kan riweuh eta kos kitu. Iya, nu lain-lain geus baragus, kiai geus ka salorga, ustad geus ka sorga, santri geus ka sorga. Icak malaikat iki saking endi sih? Kresek. Arep endi sira? Arep sorga. Wih, angkat surga. Ora ana jebatane. Ora kedeleng. Atuh ieu mah beureun neraka, we panas ge. Sia mah kumaha cek malaikat ieu? Ka sorga teu kadeuleu, ieu jembatana ka neraka embung. Bah, poe geus diseret ulah malaikat. Ke nunggu kapal. Kapal naon? Kapal Agung Ar-Ruhaniyah. Wow. Emang sia nyumbang? Nyumbang. Berduit 10.000. Ya. Atuh 10.000 mah sia mah ieu mah ragam. Aya catatanana kan, aya catatanana di malaikat. Yang 100 juta masuk, 550 juta masuk, 10 juta masuk, 5 juta masuk, 1 juta masuk, 500 sudah hampir pintu. Ya, 100.000. Ya. Geus di sisi-sisi eta. 10.000 mun tareng sia. Ya Allah, ya Rabb. Berangkat kapal. Hei, Masya Allah. Cak nu 10.000 panas aing mah. Panas ge kajeun cak di tengah asal datang bae. Tapi geheng asana aing ye. Waduh, ieu supirna ieu nya teh supir. Muadzin kemeh. Berangkat der lamun mulus kapal tanpa aya biaya di pemerintah aman sampai surga. Tapi datang ke pertengahan bocor. Iya bocor. Woi, bocor kapal. Coba periksa. Periksa kekabehan periksa. Wow, duit di bupati. Sumbangan di bupati bocor. 100% bocor. Ulah dikira. Lamun Tuan Syabdul Qadir pernah diberi apel, tidak ngadahar dipaksa. Embungan dipaksa 3 kali, cekel, pencet jadi getih. Eta di zaman baheula, komo di zaman ayeuna. Zaman baheula zaman adil. Zaman adil. Lamun Imam Bahaudin dibere sate, ketika dibere sate nyana senyum-senyum. Kuraja dibere sate nyana senyum-senyum. Dipaksa titah ngadahar, senyum nyana. Dipaksa titah ngadahar, embungan. Ketika dipaksa baik dicekel ku nyana sate. Begitu di sate ada kabar sate hayam. Cekel diangkat. Minta ka Gusti Allah, wahai hayam, supaya maneh hirup. Lek hirup deui. Sanggeusna hirup ditanya, hayam. Ku waliullah mah hayam bisa ditanya. Anjeun mencitna bener apa henteu? Kula mah bangke cak hayam. Bangke bisa ngomong. Di zaman baheula seperti koskaran itu sengaja. Nah, lamun ieu masjid eueuh sumbangan ti pemerintah dipakena ngeunaheun moal nundutan bae. Lamun kadeleuna ieu jamaah nundutan bae, berarti ieu nu gantung ieu DKM nya. Nah, iya si ade sebab ieu di akhirat bocor bakal. Aya teh. Ada apa? Atuh sia mah loba beja ke. Nah iya sih ada kayak bakal kebocoran. Tapi mudah-mudahan introspeksi benahi ke urang, hati-hati. Ya Allah ya Rabb. Kula sering dongeng, hiji deui dongeng. Nini di Mesir baheula kabita ngadenge tentang ganjaran ngabangun masjid. Masya Allah, susah jasa. Nini datang ka panitia.
nih cek ini panitia kalau mah bisa nyumbang nanon susah salaki geus teu boga anak susah incu susah ieu bae boga paku hiji pang nempelkeun di masjid lah nini sapira paku hiji cendeun henteu pang nempelkeun malah sapira paku hiji atuh tempelkeun hayang kadeuleu ku mata tempelkeun ku cenah dihareup buah beres geus balik nini alhamdulillah ya rabbil alamin eta manfaatna gede eta paku baheula makan aya aki-aki ka masjid kolor diteuneun di dinya eta baheula mah kos kitu eta atuh lamun najis mah kan udah dibawa ka masjid mah dibawa bae wong kresek ku gendeng niku mengkonon ge aya naon bae baju kotor teuneun di dinya tas kotor teuneun di dinya dan lain-lain sebagainya nini paeh kasimpulanana geus maot nini kaimpi teu bagus amal-amalna timbang salat teu bagus timbang puasa teu bagus timbang zakat kitu keneh timbang haji kurang bagus akhirna bisna keputusanana mesti ke neraka ini ceuri ka neraka dibawa begitu dik diasupkeun ka neraka paku datang wang cek malaikat saya paku bae halangan lawang jang nini weh kula dijariakeun di masjid cek cenah lah teu bisa lewat dia aya kula diganti lawang nu hiji deui ka dieu nih pasti di dieu mah pakuan paku eta pindah deui ngahalangan deui bae 7 lawang dihalangan ku paku kabeh nu mantak disebut aya nu ngabangun masjid mere paku bae hiji moal anggeus ya masjid lain cerita paku hiji tetapi hiji bae ge manfaatna anu luar biasa komo deui anu 10 sak komo deui anu satret komo deui anu ratusan juta kapita anu luar biasa mantap ketika aya anu ngabangun masjid daftarkeun diri urang daftarkeun ya ka Allah daftarkeun ulah ka panitia mah peureum-peureum bae cara ieu tah nya mah mere bae ka panitia tah 100.000 nyokot di kotak 500 Masya Allah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah supaya kagambar kahirupan urang melalui kolbu urang jeung ruhani urang ternyata horenganan anu ibadah lain awak mah kabawak kuruh ruhani urang bagus awak kadeulna bagus ruhani urang goreng awak kadeulna goreng maksud bagus jeung goreng sesuai jeung aturan Allah jeung henteuna itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekali deui Masjid Agung Ruhaniyah malam ieu diresmikeun disaksian ku sekian ribu manusia bahwa masjid ieu benar-benar telah selesai dan siap untuk dipakai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ieu diberkahkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan anu ngeusina ge pinuh ku barokah, dibere istiqomah ngeusianana tur bener-bener menuju Rabbul Alamin. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan dibere istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Alhasil akhir hayat urang husnul khotimah leuwih-leuwih nu ngajariahkeun tanah ieu Ki Haji Abdul Ghani di dieu ge aya keluargana anu dianggap awal nama ieu teh masjid keluarga tapi ternyata setelah kitu konfirmasi ieu naon kitu ngaran masjid ternyata masjid umum dibangunlah oleh salah seorang warga dulur kula. Nah ieu alhamdulillahirabbil alamin terwujudlah masjid anu sakieu megah, masjid anu sakieu luar biasa, masjid anu sakieu menterengna. Mudah-mudahan kemegahan kementerengan masjid supaya jadikan mentereng ruhani urang, cekas ruhani urang sehingga betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama mengenal Allah di mana bae urang posisi jadi naon bae ulah kahalangan ku predikat-predikat ieu mah sakadar zahir ruhani urang mah tetep ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Yuk urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in
amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.